Yo, teteh dengekeun kolot baheula mah boga budak 5, genap, dek 3. Tara nini tas salaki kudu ngasuh. Nah iya mah teteh karek boga hiji oge. Tekop nempo lalaki nganggur saeutik. Ah, ieu asuh heula. Sidik hayang istirahat salaki teh. Cik atuh turutang kolot baheula. Agak turutan kolot baheula sarua. Da lalaki baheula mah kolot baheula. Dek nitah ngasuh kumaha atuh dadur beduge geus ka sawah ka kebon batur digawe encan beurang atawa sorena eta teh ka kebon manehna ari atuh garetol hayah mah pagawean ningali nempo heula kitu mah nyameureunkeun bae mun kitu mah. Teteh mah jeung naon geuning esok nyaho HP ngadekluk nyaho HP. Salaki ngasuh. Naon eta kitu turutang kolot baheula lah. Age turutan kolotnya. Kolot baheula mah tara mikirkeun mancing, tara mikirkeun mah gawe jarang, gawe jarang. Geus tong dibahas. Mancing we hantam. Geus tong dibahas. Aya kolot baheula mah kitu mah. Geus tong dibahas. Geus eta teh geus pokona ngajak gelut geus tong dibahas.